Nah anu kadua, mana nu kadua dina nalika rek maut urang dibere musibah, jalma gitulah urang jalma nu dibere musibah dina nalika rek maut anu nomor kadua nyaeta yastadu alaihi naj'uruhu. Eta nu kadua teh naon? Bakalan dibangetkeun ku Allah dina nalika rek dicabut ruhna teh. Banget naonna nyerina. Marukan teu ripuh dina nalika rek maut teh. Luar biasa sakaratna rek mautna teh ku Allah teh diripuhkeun dibangetkeun. Sababna naon salah sahijina teh nu tadi urang ngalaksanakeun teu ngalaksanakeun salat berjamaah sok saja urang. Teu aya udur, ari aya udur teh jadina naon? Udur cek syar'i di masa jabana. Tapi lamun posisi teu aya udur ek teu berjamaah maka nu kadua dina nalika rek maut maka eta jalma bakal dicabut ruhna teh